Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka nepi ka keur waktu badan Tarsiah ngalene kana dadana sarta leungeunna terus meulit kana pundukna. Sama sakali kumanehna teh teu karasaeun. Lilir-lilir saha teh dumeh kadenge galindengna. Mani teu sirikna nompo naker. Oge karasa deui kana gadona aya nu haneut-haneut. Heab napasna nyi parawan Heab napasna nyi parawan nu harita keur nyangheui. Duy kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Geuning ari piit meting tara anggang ti sayangna. Andi. Andi ngareret. Sing laras atuh calikna. Eungap ke Kang Andi. Sok atuh benerkeun. Itar mah. Resotkeun heula atuh pananganna. Andi bari ngudar leungeun Nyi Tarsiah tina pundukna, prosot lesot. Sok gugah nya. Andi nyarita deui. Ku Kang Andi atuh udangkeun. Sanajan leungeunna geus lesot, ongko-ongko we Nyi Tarsiah teh tetep ngalende. Beungeutna tetep nyangheui. Sarta panona nu biasana gular-gilerna semulingas teh ayeuna mah ngeuyeuteup semu-semu linduk iuh. Bibir panona semu-semu nu rek ngalingkup nutup. Nitar mah ogoan geuning. Ani bari kakoe kana tak-tak Nyi Tarsiah, maksudna rek dicengkatkeun. Tapi tetela berat, teu beunang dionget-onget. Lain kurang tanaga, pedah Andi ngan saukur ngagunakeun dengan sabelah. Tapi ieu mah memangna ngahaja Nyi Tarsiah nahan awakna. Sok atuh, na dikamanakeun tanaga teh atuh Kang Andi. Nyi Tarsiah kalah kang ngagelenyu. Alah, ieu mah kalah kang heureuyan geuning. Andi bari pindah nyekelna kana palebah kelekna anu maksudna rek dijungjungkeun. Getek Nyi Tarsiah kalah ka pepelengkingan. Tapi henteu daek ingkah mah. ulah enak getek atuh Andi. Nyi Tarsiah saterusna nyikikik sarta badana moyeg getekeun. Nya sok atuh gugah. Leungeun Andi ayeuna mah nyulusup ka handapeun kelek katuhunna Nyi Tarsiah, terus meulit ngaliwatan dadana. Kak we kana kelek anu sabelah deui. Maksudna Nyi Tarsiah teh rek dipaksa dijungjungkeun. Begituna manehna geus tangtu bakal bisa ngiser pindah tempat. Tapi kalawan teu disangka-sangka, Nyi Tarsiah kalah ngagurinya Malik. Otomatis leungeun Andi ayeuna teh jadi meulit kana tonggongna Nyi Tarsiah. Lantaran badana jadi pahareup-hareup. Aduh, kumaha cenah itar teh. Lamun Andi karep
memang teu matak hese. Sakali ngagerakeun oge badan Nyi Tarsiah teh piraku we teu maceleng. Ngan bae kumaha pibalukareunana da geus tangtu Nyi Tarsiah bakal ngambek. Ayo tukang Andi. Nyi Tarsiah kalah ka siga nu nangtang. Itar mah kalah kalucon geuning. Andi bari ngagurinjal hayang leupas. Ongkoh ngarasa paur kunuh genyal-genyal. Jaba ngarasa eungapna mah deui. Tiasan teu. Nyi Tarsiah kalah ka nyikikik. Itar mah. Andi antuk nama cicing we, uledag we manehna nyarande kana tangkal. Ini bohongan we atuh. Nyi Tarsiah ayeuna mah ngolesed ku maneh. Gek diuk gigireun Andi. Bohongan naon? Andi bari ngareret. Bohongan we atuh di bawah nyarita teh. Kalah ka ngahulang geuning. Sanes ngahuleng. Kapan ngaregepkeun? Cengan. Ngadongeng naon tadi di luar teh. Naonnya? Hilap deui. Andi bari kerung. Kawas nu keur nginget-nginget. Ya hilap da mah laweung. Nyi Tarsiah bari karawako kana ceuri Andi. Heg dipurilitkeun. Teu matak nyeri, ukur tiap we da lain sanyana. Tapi teu wudu we. Andi mani aduh-aduhan. Aduh. Telemes geuning itar mah nya. Andi api-api meringis. Nyeri gitu Kang Andi. Nyi Tarsiah bari ngagelenyu. Geus kajodi. Andi teh ngan ukur api-api. Nya kan tenan we nyeri mah. Anu matak atuh. Ari ka batur teh urang sok nganyerikeun. Har, nganyerikeun ka saha cenah? Ka Itar. Teu rumaos. Nyaah kitu ka Itar teh. Nya kan tenan we. Moal disarengan ameng atuh pami teu nyaah mah. Andi ngarenyu bet asa nyang hareupan bolon. Siga kumaha ka nyaah ka Itar teh. Jeung saperti nyaah ka naon. Sapertos nyaah kana naonnya. Andi kalah ka malik nanya. Ayo, lamun salah awas. Nyi Tarsiah bari ngati-ngati. Sapertos nyaah kana uyah. Kumaha? Alah, namanya asa kacida teuing Andi. Itar teh nepi ka dipapanekeun jeung uyah. Nyi Tarsiah ngadadak nyaritana ngageuri. Bangun anu nahan kasedih. Tembong panonna ngembeng ku Cipanon. Ulah patahartos atuh Itar. Uyah teh. Tong teuingan Andi mah. Nyi Tarsiah gancang nempas berheg nungkup beungeutna ku dua leungeun. Ngahalangan merebeyna Cipanon anu geus mimiti merebey. Hapunten atuh Kang Andi teh. Da sanes maksud ngahinakeun, teu pisan-pisan. Mung ari pamendak Kang Andi mah sadayana jalma oge moal aya nu teu nyaah kana uyah mah. Margi sagala katedaan upami kirang uyah mah kapan teu raos. Atuh jalma nu disebat teu uyahan. Kapan jalma anu teu pikaresepeun, teu nyari. Andi satekah polah mere katerangan. Dicaritakeun kitu teh, rupana bae Nyi Tarsiah kahartieun. Da buktina manehna teu tulus ceurikna. Heg manehna madep ka Andi, bari panon mah masih keneh baseuh. Kang Andi. Laras Kang Andi teh nyaah ka Itar. Bokna bari neuteub. Laras atuh. Kang Andi teh nu ngelis, asa gaduh. Cup. Awas nyamun jalir. Nyi Tarsiah gancang nempas. Parobahan riuk beungeutna es tuning sakilat naker. Sakedet netra bubuden nu tadina ceudem haleungheum teh ngadadak buyar. Teu beda we ti mega pihujaneun nu katebak ku angin ngagelebug. Piraku deui mung. Teu kaci make mung. Sakali nyaah, tetep nyaah. Teu kudu disamaran deui. Laras nya Kang Andi.
Tarsiah rikat naker nempasna. Seolah-olah teu mere kesempatan ka Andi pikeun nyarita. Yung manehna nangtung bari metot dengan Andi. Geus beurang naker geuning. Yuk emak bisi arep-arepeun. Mangkaning tadi teh bebeja teh da moal lila. Tarsiah teu ngadagu heula jawaban. Durung dugue leungeun Andi dibetot setengah digusur. Jurut turun kana rakit. Sedeng Andi mah teu bapa maulah nurut we ditungtun teh. Bari teu nyarita sakecap-kecap acan. Lantaran ari hate mah jadi ngarasa bingung nu lain di kieuna. Kanca dangu Ki Jantra jongjon ngagedig maksudna rek balik ka Ciaro. Nu biasana sok beuki nyarita teh harita mah ngabedeb lantaran hatena keukeuh we nyolok kana kajadian tadi. Tetempoan di situ cangkuang atuh batur-baturna nya kitu keneh. Neuleuh kapalana ngabedeb teh maranehna oge pilueun pada ngabaretem. Sabot keur jongjon leumpang. Nah atuh anak kurunyung teh di hareup aya nu ngabring nu taya lian karena Bahrowi katut sabaturna. Barang breh oge Bahrowi sidikeun ka Ki Jantra gancang we manehna ngabejaan ka karna yen eta Ki Jantra teh bogo we pikeun karna mah teu beda we tinu mobok manggih gorowong. Memangna keur diteangan ari ayeuna gok pisan panggih. Nu pikeun Ki Jantra mah geus tangtu ngarupakeun poe naas harita teh. Keur mah pipikiranana beunang disebutkeun keur jenjem balas mikiran nu jadi anak. Hayo deui make dipanggihkeun jeung karna anu memangna boga maksud rek ngajajal pangabisana. Oge Ki Jantra. Beneran bisa dipanggihkeun. Ngimpi naon tadi peuting? Bahrowi nanyana giak naker. Bari leungeun mah geus ngagarayam kana perah bedogna. Sudinta atuh jeung Ardasim nya kitu keneh. Gerak-gerikna es tuning picuriga naker. Duanana gancang mencar dina kayan sayaga rek nempug jurit. Leungeunna geus ting ragamang kana perah bedogna. Pokona mah hayang kapuji we ku karna. Sarua syukurna Bahrowi. Bogo we ngimpi mah. Ngimpi nu ngajang andika. Ulah celeumut Bahrowi. Ki Jantra ketakna es tuning garang naker. Memang sabenerna ku bisana papanggihna jeung Bahrowi teh pikeun Ki Jantra oge asa kabeneran naker. Jeung lila ngunek-ngunekna alatan Bahrowi rek ngagadabah anakna tea. Ngan bae Ki Jantra sama sakali teu boga sangkaan yen nu jadi musuhna teh ayeuna mah geus boga gunung panangeuhan. Nu dianggapna ku Ki Jantra mah karna teh teu kurang teu leuwih bolon bau keneh jari ngao. Jumanta dulmanan katut Sarkawi barang mireungeuh galagat bakal teu beres. Magentak manehna oge pabarengan tandang ka hareup. Kabeneran jumlahna teh saimbang pisan. Jumanta nyang hareup ka Sudinta, Ardasim dihadang ku Dulmanan. Sedengkeun Sarkawi medengkreng hareupeun karna. Saeutik oge Sarkawi teu boga sangkaan yen nu keur dising hareupanana teh memang lain pitandingeunana. Atunya teu wudu. Sarkawi teh manijeng bebeki sagala nguntup nguyup pinuh kawani. Kabeneran menang layan bolon ololeho. Gede hate ini Jantra. Nah geus sadia, geus sadia boeh itu. Bahrowi ngagakak ngebrehkeun lelewa teh ka Gimir. Paling-paling ge sia nu kudu sadia pasaran mah. Manusa model sia mah teu perlu dihirupan deuleu. Biadab leuwih ti sato. Tegal beug ka kenyos. Naon perlu na sia?
Make rek ganggu ka anak aing sagala setan. Ki Jantra bener-bener nafsuna geus teu kampeuh deui. Nu ditampana ku Bahrawi kalah ka sengar-sengir we ngayehkeun bangun nu anggap sepipisan. Saeutik oge manehna teu boga maksud rek ngalawan. Lantaran geus asak badami ti samemehna keneh. Yen rek dilawanan ku Karna. Rek patutunggalan moal ngagunakeun anak buah. Karna nu harita keur disanghareupan ku Sarkawi. Teu wudu mani ngarenyu mireungeuh nu peupeuleukkeuk hareupeun. Panonna rutret nitenan sakujur badana kawas nu keur nakhir. Bogo we. Katampana ku Sarkawi lain deui ngentabna boga rasa diuntup diuyup ku budak satepak. Walah kagular gilir mantap teh ha. Kos ulang ruyuk. Nah, cireng teh kadewek. Kagok dulu ngalawanana oge budak rodek hulu gitu mah. 10 dulu pantar si aing mah. Kakara aduh. Teu pupuh. Sarkawi nu keur ngocoblak teh tungtung nama ngagoak. Ngeun sakolepat naker, badana jojol ngagedebut we nangkarak bengkang. Sedengkarna katempona tetep we dina tempatna. Malah teu kadeuleu ngalakukeun gerakan naon-naon. Cerewet naker aki-aki teh abong kana geus pikun. Karna bari terus we ngajorel ka hareupeun Ki Jantra. Bogo we. Lain deui Ki Jantra ngaranjugna barang mireungeuh kahebatanna Karna harita. Memang kumanehna sidik katempo yen ieu jajaka teh teu ngayakeun gerakan naon-naon. Tapi naha Sarkawi jojol ngoceak sarta terus nangkarak bengkang. Memang gitu pisan katempona ku sararea oge. Padahal nu sanyana mah Karna teh harita ngagunakeun gerakan lancah maung anu kacida cepetna. Nepi ka saurang oge eueuh nu bisa nitenan. Peureup nu katuhuna ngajekuk kana hulu angen Sarkawi. Iya nu ngaran Ki Jantra teh. Karna saterusna ngagak-gak panonna murang nitenan bakal pilawanan. Memang benar. Rek bebela ka si Bahrawi. Ki Jantra malik nanya, ucap-ucapanna teu geus naker. Ulah makanyeuna atuh Jantra. Bisi ngaduruk awak Andika sorangan. Kaula mah lain rek bebela ka Pa Bahrawi, tapi kaula boga maksud nu mandiri ka Andika. Karena nyaritana teu oleh bari nyakakak. Nambah-nambah ngahudang nafsuna nu jadi lawan. Rek naon? Perlu naon Andika ka kaula? Ki Jantra tetep heuras nyaritana. Lantaran kalah di kumaha oge, tetep we ieu teh musuh. Moal pati-pati ngahiji jeung Bahrawi atuh. Ari teu satujuan mah. Kieu Ki Jantra. Kaula teh geus ngadenge yen Andika teh jago Ciaro. Oge kaula geus nyaho kana naon-naon nu jadi pagawean Andika. Tapi kawasa Andika mah tacan weruh ka kaulanya. Tah ku kituna perlu Andika nyaho ka kaula. Ade kaula ayeuna rek nikukur we. Kaula si Jakalara nu ngawasa di sakuliahna padataran nu aya di suku Gunung Haruman. Sing saha nu kumalendang di daerah kaula teu meunang boga laku sewang-sewangan. Tapi kabeh kudu tunduk taluk ka kaula. Karti Ki Jantra. Kumaha? Dedenge teh Andika nu ngawasa padataran suku Gunung Haruman. Diangkat ku saha Jaka? Ku si Bahrawi. Bisa jadi manehna tunduk taluk ka Andika. Tapi pikeun si Jantra mah lain si Bahrawi Jaka. Ulah Andika nu kudu tapak deku ka kaula. Ki Jantra kalah ka nyakakak. Nah bener Andika teh sanggup ngalawan ka kaula Jantra. Karena muncarang pinu kawani.
teu sanggup punaon Jaka. Sakadar pikeun ngawarah benceh nu gede hulu. Ki Jantra ketakna teh elah geleng, panonna rutret ka anak buahna, mere isarah supaya ulah cileureun. Sarkawi harita geus hudang deui, sanajan bari popoyong kodan keneh. Baeu Jantra, ari bedegong mah. Tapi nu sejen teu perlu ulu biung. Cukup kaula we jeung Andika nu patutunggalan. Ngarti Jantra? Karena bari ngareretan ka Jumanta jeung kadulmanan. Nu harita geus ngasrog ka hareup pikeun ngabantu. Ya ade Jaka. Mun kaula asor tang tu laksana ka hayang Andika. Tapi lamun sabalikna Andika sabatur-batur kudu tapak deku ka kaula. Sanggup Jaka? Ngimpi atuh Jantra, berang keneh deuleu. Paling-paling ge Andika nu bakal serah bongkokan. Awas yeuh. Karena sakilat ngabelesurkeun peureupna jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Ngahiuk bangbaraan rek ngahanca cukang irung. Hai. Teu gampang deuleu. Hayang ngaragap badan si Jantra mah. Ki Jantra ngagentak ngalegot dina gerakan orai gibung. Yeuh. Manehna narajang tigigir ngagunakeun tenggeulan ciwaringin rek ngahanca punduk nu jadi lawan. Tapi karena nu memang geus cukup pangalamanana, oge nu beunang disebutkeun lain jore-jore pangabisana. Sakilat manehna ngalepkeun badana dina gerakan sero nyusup. Mereka kagigireun nu jadi lawan, bari nyamberkeun dua ramo-ramona anu jecang dina gerakan caliri noktrok. Rek nobros kana dadana. Kan bae Ki Jantra ge teu kurang-kurang cingeusna. Manehna riket ngagilirkeun badana, semu-semu ngarempod. Yeuh. Dampa leungeunna nu geus dibeberkeun teh datangna nyangigir rek ngababuk dua ramo lawan. Sedengkeun leungeun kencana nyebrut rek mepeng sirah. Ngan bae karena nu memang tingkat pangabisana jauh aya di saluhureun Ki Jantra. Saeutik manehna teu ngejat. Leungeun urek dibabukeun teh sakilat naker, robah gerakanana sarta ngan saguribal pisan. Pingeulang leungeun Ki Jantra nu rek ngababuk teh geus beunang ditewak. Bareng jeung eta karebak deui pigelang leungeun Ki Jantra anu ngababuk sirah beunang deui ditewak ku leungeun kencana. Lep. Karena ngareundeup bareng jeung ngagilirkeun awakna ka belah kenca. Leungeun duanana dicentok ka hareup. Balukarna estu ning mata kaget nu nempokeun. Badan Ki Jantra nu sakitu jangkung gedena teh nepi ka ngalayang ngaliwatan sirah karna. Nu saterusna ngagedebut kana taneuh rag-ragna nangkuban. Aya karasana Jantra. Karena ngagak-gak manehna teu terus narajang, tapi kalah ka ngajega we di tempat anu tadi. Kanca dangu sakitu mah Ki Jantra teh memang kaitung kacida kuatna. Manehna ngagentak hudang deui, ngajarigjeg maksakeun angtung. Sanajan ari kanyerina mah geus lain rasa-rasakeuneun. Ngajaga wiwirang pokona mah piraku kakarage sageberagan geus ngaringkuk. Masih keneh wani ngalawan Jantra. Karena nyarita deui bari ngeteyep manehna nyamperkeun ngadeuketan kanu jadi lawana. Wah. Ulah ka ujung Jaka. Saat tungtung napas kaula aya keneh mah. Tadu mungkuk haram dempak pikeun si Jantra mah. Make kudu ngejat di pakalangan. Ki Jantra bari seret we mesat badogna, tekana geus buleud. Bari seret mesat badogna, tekana geus buleud. Toh pati pikeun yang hareupan nu jadi musuh-musuhna. Anu karasa ku manehna mah bener-bener tangguh. Matak manehna leuwih hade ancur-ancuran jeung tinimbang kudu ngarandapan wiwirang. Geuning keren keur nyebut si ieu teh. Heg atuh Jantra. Kurang hade kaula kudu ngalawanan ku lemornya. Set deh karena nyebut bedogna. Dah, tong kalobakeun bacot ya Kak. Pajageun heula ieu. Dada kaula lamun bener Andika hayang ngawasa padataran Gunung Haruman. Ki Jantra ngagentak luncat ngabarengan hiukna bedog anu meulahkeun sirah. Sorana mani ngahiung teu beda we ti bangsing. Geus puguh ku barasatna oge matak paur nu nempokeun. Ngaborelak
katojo ku sinarna panon poe. Tapi pikeun karna mah saeutik oge teu mata keder. Manehna ngagentak luncat ka gigir bari nakiskeun bedogna. Trang. Dua bedog diadu ngaluarkeun seuneu anu ngaburicak. Pikeun Ki Jantra mah lain deui ngaranjugna. Benturan bedog karna teh lain deui hebatna. Nepi ka badan manehna ngagigeg. Meh-mehan ti jolong kabawa ku ngalewengna bedog. Tacan ge kakagetna leungit, bedog lawana geus ngaheat, jolna ti gigir rek ngababat cangkeng. Ki Jantra ngagentak luncat ka tukang, bari ngaheatkeun bedogna rek ngahanca beuheung. Tapi karena ngagentak ngalelapkeun badana, bari nyamberkeun bedogna rek ngahanca babajeg. Ki Jantra rikat luncat ka luhur, bari satekah polah bedogna hiuk rek dipake narok silah lawan ku congona. Rokaya karena leuwih surti kana pibahayaeun manehna ukur ngagilekeun sirahna hiu trang bedog Ki Jantra beunang dibabuk lebat bedog karna nyusul tepus ngudag badan Ki Jantra nu keur ngoleweng kageweungkeun ku tanaga benturan bedog karna ngan untungna we Ki Jantra masih kana bisa ngawasa dirina waktu bedog nu jadi lawan ngolebat rek ngahanca badana Ki Jantra geus hasil bisa ngagerakeun bedogna pikeun nakis. Trang. Dua bedog diadu deui. Sakali ieu mah Ki Jantra teh ngagunakeun tanaga sapinuhna. Sanajan badanna sasat keur ngoleab. Sabab lamun teu kitu ulah-ulah nasib manehna teh ngan saukur anggeus semet dinya. Jadi korban bedogna nu jadi lawan. Nu matak pangaruhna ka karna oge lain deui hebatna. Manehna nepi ka ngagigeg. Sarta kuda-kudana pajengjar nahan benturan tanaga bedog nu jadi lawan. Hal ieu teu saeutik nguntungkeunana ka Ki Jantra. Manehna salamet nincak taneuh teu kaburu disusul tepus ku nu jadi musuh. Hebat Ki Jantra. Teu percuma Andika jadi jago Ciaro teh. Tapi hanyakal Andika teh moalana deui ku melendang. Bongan gawe aneka sorangan, bedang wangkelang ka kaula. Nu taruhanana memang kacida beratna. Kudu ditebus ku Pati Andika Jantra. Karena ngajega bari malangkeun bedogna di hareupeun dadana. Ulah kalah pacatrek jaka. Empek ceuk kaula oge. Geura bulahkeun ieu dadak kaula. Ngan ku jalan kieu jaka. Andika bakal bisa ngawasa diri kaula. Ngawasa bangkena lantaran jaka satungtung kaula bisa ngarenghap Andika ulah ngimpi make ayangkehan hayang ngawasa ka kaula mah lain macam nasi Bahrowi tukang lulutak teletak kana bujur batur teu beda we ti situ mang. Ki Jantra diancam teh kalah kanantang bangun garang ngebrehkeun lelewa bener-bener lalaki lalanang jagat. Tekadna geus buleud, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, maringrang ku halangan, moal bingung ku harungan. Setan sia. Abong kena sia keur sakarat awal, ngacaplog teh jang engab. Hayo lawan aing. Hayo sadan. Sugan hayang dipajetkeun hulu sia teh. Bahrowi nu memangna karerab ku caritana Ki Jantra. Lain deui amarahna, jilang we manehna luncat ka deukeut karna. Maksudna rek ngalawanan bitotama. Sabar Pak Bahrowi, calik-calik we. Jamakna nu keur sakarat mah sok lang-lang ling-ling. Karena bari nyurungkeun badan Bahrowi ka tukang. Ayo, Jantra. Urang buktikeun. Saha nu asor, saha nu unggul. Asor hartina modar. Unggul tangtuna hirup. Sarta bakal bisa ngawasa di dataran Gunung Haruman. Karena nuluikeun carita anak-anak bari yang hareup kan jadi lawana. Sor jaka ngulah kalah kabiwir. Ki Jantra ngahuwalkeun. Tarima Jantra. Karena gorowok ngabarengan luncatna bari nyambarkeun bedog. Nyempong ti gigir. Ngajojo urat beuheung. Bau jaka. Ki Jantra ngagentak Depok. Dina ulin Ciaro. Hiu bedogna rek ngarampakeun dampal suku nu keur ngalayang. Nejar heula atuh ngagunakeun bedog teh Jantra.
Karena bari ngejatkeun sukuna anu rek dipake sasaran. Yuk terang. Ditakis ku bedogna jorelat. Dampal sukuna anu sabelah deui rek dipake ngajejek sirah Ki Jantra. Tapi nu rek ditarajang cukup ringeus. Sakilat ngagilkeun sirahna dibarengan ku ngaheatna bedog pikeun nakis dampal suku. Tapi eleh kesit ku gerakan bedog karna. Yuk terang. Dua bedog diadu deui. Sabot kitu heat. Dampal suku karna geus teu bisa disingkahan deui. Cekuk kana sirahna Ki Jantra. Aduh. Ki Jantra ngagero bari ngalengap blak we manehna nangkarak. Modar si Jantra. Bahrowi ngagorowok. Barang manehna mireung kolebatna bedog karna nu terus nyuruntul rek ngahanca beung Ki Jantra nu harita keur nangkarak. Kanca dangu mun pihak komplotan karna mah teu kudu ngarasa giakna lantaran pasti nyawana Ki Jantra teh moal bisa disalametkeun deui. Sabalikna komplotan Ki Jantra lain deui nyeblakna bareng mireung kolebatna bedog nu jadi musuh rek ngahanca beheungna Ki Jantra. Nu katempona harita bangun nu geus teu walkaya deui ngabebengkang nangkarak. Tapi lain bae nu nyaksian. Dalah karena pribadi lain deui ngaranjugna. Lantaran ku teu disangka-sangka sakilat badan Ki Jantra ngagorentel ka hareupeunana bari nyabetkeun bedogna nu tumerapna ka karna kapaksa we manehna kudu ngejat ngajaul ka tukang nyingkahan pibalaieun. Memang mun diteruskeun mah bisa jadi Ki Jantra bakal kabeunangan sarta bakal paragat nyawana. Tapi suku manehna oge pasti deui bakal dihakan ku bedogna anu jadi lawan. Saleung Ki Jantra tangtu terus ngusak. Sedengkeun manehanana mun seug kabeunangan teh tangtu bakal tanpa daksa saumur-umur. Memang manehna teh ngagem aji batu karang, warahan tibah jagur. Tapi kulantaran rada mangpang dumeh geus lawas teu digunakeun. Nya kapaksa we manehna kudu ngejat pikeun nyalametkeun sukuna. Anu ieu teh ngandung harti jadi salametna Ki Jantra tina bahaya pati. Nah make ngejat, ha? Jaka. Ki Jantra sanggeus ngorejat udang ngagak-gak deuri ngeyehkeun nu jadi lawan. Alah. Bener sia teh gede hulu geuning. Karena ngadenge ucap-ucapan lawanna teh ngadadak daun teulina panas lir disebit. Ku kituna ngagentak manehna luncat bari nyabetkeun bedogna kolebat. Ki Jantra ngajorelat dina gerakan orai gibug bari nyabetkeun bedogna kana kekemplong. Karena sakali ieu mah teu ngejat. Tapi manehna ukur ngagilir we robah kuda-kuda. Hiu terang. Nakis ku bedogna kalawan dibarengan ku tanaga batina hasil guguruna baheula tiba jagur. Tetela hasilna masih keneh ampuh. Ki Jantra nepi ka ngajaul bari leungeunna kekerepengan. Sedang bedogna lesot tina cekelanana. Benturan tanaga bedog nu jadi lawan teh sakali ieu mah lain deui karasa hebatna. Da eta we. Dampal leungeunna nepi kana reptep panas teu beda we ti nyabak seuneu. Sedeng lamun manehna teu ngagentak ngajaul, ulah-ulah beheungna bakal ngagelenceng di tempatna. Lantaran tadi ge bedogna karna teh terus ngahiuk rek nugal janggana. Andika ya nama ngejat Jantra. Masih keneh wani. Karena nanya dibarengan ku ngagak-gak bangun nunin mah teu nakar. Cek kaula oge. Satung-tung kaula bisa keneh ngarenghap. Cadu mungkuk harap dempak deuleu. Si Jantra kudu tuluy ngejat di pakalangan. Ki Jantra tandangna teu regrog-regrog. Nah, nyata geuning. Andika teh lalaki. Sesebutan sarua jeung buktina. Heg Jantra. Lantaran Andika ayeuna geus lemor, kaula oge moal ngagunakeun bedog. Karena bari ngasupkeun deui bedogna kana sarangkana. Pokona mah manehna hayang nangkep hirup-hirup. Ongkoh deui manehna ngarasa kataji ku teuneng ludeungna, ngarasa lebar lamun Ki Jantra kudu binasa. Dah madinya we jaka rek lemor rek moal. Sarua pikeun kaula mah.
Ki Jantra bari pinuh ku kawaspadaan. Bari hate mah memang mimiti geus ngarasa seber. Antaran tetela musuh nate lain hampas-hampaseun. Samborong Bahrawi nepi ka tanduk taluk. Da memang kabuktian wewesen sarta jajatena mata kiris miris nunyang hareupan. Oge Ki Jantra teh teu kira-kira mata kelokna. Nah ieu jajaka teh urang mana anak saha. Make ngaku-ngaku nu ngawasa daerah padataran anu aya di suku Gunung Haruman. Mun dititenan adeg pangadegna sarta rupana memang lain jajaka jore-jore. Ngan hanjakana teh bet ngabogaan kalakuan anu sakitu jahatna. Asa ningnang pisan jeung wandana. Nah bet terus ngahulang Jantra. Keur mikir-mikir pitalukeun. Karena bari ngeteyep nyampeurkeun. Angah dari caka. Pantang pikeun si Jantra mah kitu gawe. Ki Jantra ngageuwat na malang, rog manehna kuda-kuda sayaga pikeun nahan panarajang. Panuju Jantra. Bener-bener Andika teh lalaki langit. Karena teu asa-asa ngebrehkeun pamujina bari terus nyebrut. Nyamberkeun jurus jongjolong notog warahan ti bapana Pasuta. Ki Jantra barang mireungeuh panarajangna nu jadi lawan, ngagentak manehna malik nyerong. Ngahaja manehna teu luncat. Lantaran ngandalkeun babandingan tangtungan. Memang aya sabaraha ti kleunana di nu jadi lawana. Leungeunna nu babalingbingan, paragel sarta ranteng urat-uratna ngarasa cukup kuat lamun kudu bantrok jeung leungeun nu jadi lawan. Anu matak barang tetela. Panonjok karena poos nyebrut ke tempat kosong. Sakilat Ki Jantra ngagunakeun tenggalan kepengna dipake ngababuk leungeun lawan anu nyolonton. Sedeng perep kencana ngabeulestur rek ngahanca gado. Sakali ieu mah Ki Jantra geus ujub yen nu jadi lawana moal bisa minge deui pasti bakal ngageledug ragrag. Tapi lain deui Ki Jantra ngaranjugna. Lantaran sagala angkehanana tinemu jeung kagagalan. Perep kencana tetela nyamos teu keuna kana sasaran. Lantaran nu jadi lawana rikat ngabagirkeun beungeutna. Sedengkeun leungeun katuhuna keunana mah keuna ngajedak kana pigelang leungeun lawan. Tapi nya ieu pisan nu matak leuwih-leuwih ngaranjugna teh. Lantaran karasana pigelang leungeun lawan teh teu asna alah manan beusi. Da eta we lain bae nu diteungeun nu kekerepengan teh. Tapi manehna sorangan bari ngagentak ngajaul ka tukang. Leungeun karasana asa potong, bantrok jeung hiji kakuatan nu teu kira-kira hebatna. Dua kali Andika ngejat Jantra. Nah can cukup keneh pikeun ngaku kana kaunggulan kaula. Karena setengah nu nyeserdek. Tapi Ki Jantra tinimbang ngajawab mah manehna kalahkan nyebrut narajang. Lantaran maksudna rek ancur-ancuran. Lantaran sanajan taluk oge manehna pasti bakal ngarandapan panyiksa. Babakuna mah manehna ngarasa paur ku tindakanna Bahrawi engke. Nu matak komper-komper oge leungeunna kapaksa we manehna ngayakeun panarajang. Nya bener hatena teh teu alah manan batu. Karena bari ngalegot dina gerakan sareng nyusup gerat ka gigireunana. Bari ngepretkeun leungeunna dina gerakan gurame ngabintih. Nu tumrapna ka Ki Jantra lain deui beungeut karasana panas. Tapi puguh tekadna oge moal mundur kajeun ajur haram ngejat kajeun pejah. Manehna ngagentak males ngabelesurkeun leungeun kancana. Waktu ku karna rek ditakis ngagentak ditarik deui bari luncat manehna ngalegot dina gerakan urai gibug. Sakali ieu mah gerakanana hasil oge. Teburung we karena teh kapalingan ku gerak lawana anu antuk nama. Perep katuhu Ki Jantra teu bisa disinglar deui. Ngacekuk kana carehamna. Sakumaha kuatna oge ngaran-ngaran ditumuk ku perep nu gedena teu beda we ti sirah orok. Karena nepi ka ngabangkieung. Terus disusul ku suku Jebrag ngajejek kana beuteungna. Bogoh we. Karena teh kapaksa we badanna ngoleang ka tukang. Godebut we. Rag-ragna nangkarak bengkang.
Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.